ikhlas ngampar pikeun ngayakeun iluan muji zikir anu ganjarna diausilkeun ka almarhum berarti ieu Allah nembongkeun kamuliaan almarhum oge aya naeunan ieu almarhum keur waktu hirupna eta nu kudu dipikiran ku urang. Welcome back to SLK channel. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghithni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Mang tukang sound punten eta treble na efekna alitkeun bae mah. Para kiai, para ulama, tokoh masyarakat, bil khusus keluarga besar almarhum guru urang sadaya ayahanda Ama Kiai Haji Mahdi, mugia para kiai, para ulama, tokoh masyarakat sing dipaparinan tawakal sareng istiqomah. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, Bapak Kepala Desa beserta jajaranna, Bapak-bapak, ibu-ibu, sandriyin, sandriyat sasarengan, urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat rauh salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dina danget ayeuna
Allah nembongkeun kamuliaan hiji jalma. Almarhum Ama Haji Mahdi geus 5 tahun ninggalkeun urang kabehan. Pertanyaan anak, kunaon geus 5 tahun ieu jalma eling keneh ka Ama Haji Mahdi? Aduh maung dia heut. Tenang Mang, tenang. Tenang. Iya mau boro-boro aing kakore ge doang ngupung bedul bang. Geus tenang aing mah geus nemah ti mah keneh ge pokona mah lamun hareupeun santri aing pake pasti pake cocokan ieu dak. Mudah-mudahan mangnya sing panjang umur namangnya. Batur mah geus pararai tinggal mamang bae sorangan. Guys, ampura kesepuhan, ulama moal ngaji, ieu maneh ngomong sailing na lah. Sudah 5 tahun wafat, geus beda alam lagi jeung urang, tapi kunaon mamang mah teteh mah fotona eueuh di dinya kalah Ama Haji Mahdi nu aya di dinya. Ada apa dengan cinta? Mang, dengekeun, ieu ulah melotot nganggur, tempok ku polo dia tah. Ieu teh pikiranan. Ai ulama disimpen di dieu ge mah partai tambahan doang, partai tambahan. Allahu Akbar. Sakieu lembur ditungtung dunia. Cicing Mang, dusun. Eta kula sering kabelah dia kuat nyasab ka Cigayeunggung. Allahu Akbar. Sebab ku aing diketik na Google Map eta nu kaluarna Ciuyah bae Ciuyah. Sanajan bari tempatna kos kieu jalan ge becek, tapi Allah nembongkeun kamuliaan almarhum. Sabaraha jalma anu hadir dina ieu tempat ikhlas ngampar pikeun ngayakeun iluan muji zikir anu ganjarna diausilkeun ka almarhum, berarti ieu Allah nembongkeun kamuliaan almarhum. Oge aya naeunan ieu almarhum keur waktu hirupna eta nu kudu dipikiran ku urang. Allahu Akbar. Hampura Mang kula mah ieu mah araringgis rek ngaji di dieu mah araringgis. Urang dia mah geus ahli ibadah kabeh. Geus kasohor kagak jero ge berjamaah subuh di Pasir Ceuri mah sampai keluar-luar sendal. Allahu Akbar. Tingali Pak, Masya Allah tabarakallah, almarhum luar biasa, boga anak 10 maot hijinya. Leres dah. Hebat. Aina tinggal emak aya keneh mamanya. Dengarkan kantom, indung hiji bisa ngawinkeun anak salapan, tapi anak salapan polongo tuh bisa ngawinkeun indung hiji. Kulama rek nyaritakeun kamuliaan jalma nu dimuliakeun ku Allah bae. Mudah-mudahan ieu jalma-jalma makhluk-makhluk nu aya di dieu mudah-mudahan diberi kamuliaan ku Gusti Allah. Tidak perlu banyak, setetes saja kemuliaan Ama Haji Mahdi dibikin ka urang kabehan. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kula tadi nyaritakeun manakibna jeung putrana, ternyata Ama Haji mah keur waktu hirup ngaji bete eureun-eureun. Matakan barokah anak incuna ge jadi santri kabeh. Bekah lamun kula boga anak salapan kabeh jadi ke asana aing paeh ke heureum dak dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda manusia mulia itu seperti apa? Jalma nu dimuliakeun ku Allah teh kawas kumaha? Apa nu imahna 3 tingkat, luhur beurit handap bebek? Apa anu janggotna panjang pabeurit jeung bulu kelek?
Apa anu maca syahadat napase nyebut sin ashadu ciduh kuat nyebrot kana banget mitoha. Allahu akbar. Kak eta kula ngadenge korinu tadi Masya Allah ngeunanya lamun pamajikan aing sorana kos kitu haram bae ku aing TV ge dipebeus genak. Eta ki Romli kieu doang Romli. Nyukna eta. Eta soraku panjang-panjang teuing ki Romli parabna orai sanca gitu nya. Akramaka bikaromatin talatin. Ketika Allah memberikan kemuliaan kepada manusia siapapun dia dari kalangan manapun dia, maka tilu cirina bakal digiring ka eta jalema. Nu kahiji ja'alaka zakiron lahu. Teruskan ya. Terus mang Menteri Perkejuan nih mah terus. Enggak sambil jalan bae nya. Sambil jalan bae Kangnya. Ieu mah hampura. Jakula mah ceramah nage titimu ieu mah hitung-hitung ngobrol bae nya. Nek ngondang kiai anu gagah jigana geus pinuh bari mahal. Laku ngondang haji asa bae laku ditelok pembukaan top datangnya. Ja'alaka zakiran lahu. Lamun jalema dimuliakeun ku Allah tanda anu aslina, tanda anu nyata. Jalmana letahna kalbuna waosna sungutna gerakana digerakkan ku Gusti Allah hayang muji ka Allah daek zikir ka Gusti Allah atawa dalam rangka muji eling ka Gusti. Ya punten ya teteh ya teteh tepiral ya jalain si Andin. Atuh lain nonton TV tolol. Ieu mah jigana keur ngajuru teu diadanan komat doang. Makana sumutna doang soang kurang parab ya. Kieu dusun, lain sok nonton TV, kamari kula ngadamekeun di bala desa. Rumah tangga hampir pipisan gara-gara si eta. Atuh salakina keur hees ngedeng disepakan ku pamajikanna cik salakina dosa naon aing disepakan cik pamajikanna jara rengkel nu maehan si Elsa nu dihukum si Andin. Sanajan jalmana henteu viral, sanajan jalmana tidak terkenal, nyalon lurah ge elehan bae. Tapi eta jalema waosna, kalbuna, mulutna, sungutna teu eureun-eureun zikir ka Gusti Allah. Salat geus teu kudu dititahan, ngaji daek ririungan kos ieu di mana aya pangajian kajen teuing tiba heula ngaji belet beka belet watek. Polongo teh polong. Tapi eta budak di mana aya zikiran hadir bae niat dina hatina rumah sa Gusti. Abdi mah magahan teu begung kiblatnya salah bae tapi abdi resep ieu kana ngaji sebab dina eusi ngaji eusina ngelingkeun ka Gusti Allah. Maka eta jalma sanajan dina KTP-na lain sasaha usahana bangkrut bae di lembur tepati katojo tokoh masyarakat lain karangkas ge balik leungit teu bisa balik. Tapi eta jalma daek ngaji, daek zikir, daek eling ka Gusti Allah, berarti eta jalma dimuliakeun ku Gusti. Omo ieu mah ieu, mamang santri, teteh santri, ahli-ahli Allah, amin. Batur mah bela serbaran mikiran ka Jakarta, ieu mah mikiran balik deui ka Kobong, berarti rek mikiran eling ka Gusti Allah. Kajen teuing mamang kos kitu tak jelaskan. Walaula fadluhu alaika lam takun ahlan li jiryani dzikrihi alaika. Ieu mamang daek ka dieu ge ilu muji ilu zikir hakikatna menang ngagerakeun Allah. Lamun lain menang ngagerakeun Allah sampai ngising tai moal daek sia ngajedog di dieu.
Atuh pikiran ku teh jangan segala deh geura teh. Insyaallah tabarakallah. Baheula mah panggeulis tah jigana di dieu teh. Atupan geus nini dak dia seurik geduang nu ceurik. Kadang-kadang nek ngising kasolokan can ge datang kasolokan samping saluhur dada. Makolot punten ieu urang hampurannya ieu mah urang boga rarasaan bae jang geus gede ha. Ieu tengah peuting satengah 11 becek ngampar dina teh dina terpal urut moe gabah. Hatena ikhlas padahal mah nu ngaburuhan berkat ge nyaho ka bagian nyonta. Tapi hatena ikhlas keur ngadengekeun eusi-eusi cacahan bacaan anu eusina ngelingkeun ka Gusti Allah. Berarti hakikatna ieu mah geus dimuliakeun ku Gusti. Lamun lain Allah nu ngagerakeun mending hees nini mah dieu mah. Berarti ieu jalma nu aya di dieu jalma anu dimuliakeun ku Gusti. Berarti antara jalma jeung Allah kudu boga koneksi. Sinyalna kudu make sinyal 4G. Kuotana kudu unlimited. Mang, lamun jalma sanajan bandana ngabadeg ya, bandana ngabadeg sawahna hektaran, tapi teu boga koneksi jeung Allah. Tiap poe kalbuna henteu nebus ka Gusti Allah. Hirupna moal aya dina kabungahan, sebab kabungahan mah dina hate, Mang. Lain dina kayaan. Loba jalma anu miliaran, loba jalma anu bandana seueur, tapi ku Allah dicabut kaberkahana. Hirupna loba problem bae. Dunia mah loba, kebon karet mah ngaplak, boga anak 2 teu ejreg nu gede edan nu leutik aya. Aya bae eta masalah. Siang. Kadang-kadang mah duit mah seueur, pare mah seueur, tapi teka emam. Tiap minggu berobat jalan, cuci darah tiap bulan. Aya nu nyate embe teu menangakan darah tinggi haju parabna undur-undur. Matakan urang jeung Gusti Allah kudu boga akhlak. Pan selama ieu mah urang nyacahkeun akhlak teh jeung papada jalema bae. Akhlak teh jeung papada jalema bae. Padahal nu paling utama mah akhlak urang jeung Gusti Allah. Jasa benerna mamang urusan mah jeung Gusti Allah, urusan jeung jalema mah kadang-kadang loba musingkeun ya. Anak bae ge anak urang, getih urang, cipejuh urang. Bisi teu ngarti sia. Ieu make bahasa Indonesia urang pasir ceuing ngarti teu? Lain aya bejana budak santri pasir ceuri ngariung kanu anggota dewan balik dibere sarden ge sabulan weuh teu horeng asal dahar cocol gambarna. Ieu mang ieu urang kudu boga koneksi jeung Gusti, kudu akhlak. Ilmu teu make akhlak, masya Allah tabarakallah. Al ilmu in kanatil khasyah ma falaka wa illa falaika. Sanajan mamang pinter ngaji tapi ahlakan ka Gusti Allah. Semakin pinter ngaji semakin ludeng ka Gusti Allah, semakin cunihin ka Gusti Allah. Eta bakal ngamadarakeun hirupna, bakal ngamadarakeun ilmuna. Matakan ilmu jeung akhlak teh talazum. Talazum kumaha? Kawas gula jeung amisna. Gula jeung amisna, amis gula sok pisah tara tina gula. Pernah teu teteh meuli gula, amisna katinggalan di parapatan. Ilmu jeung akhlak kudu ngahiji, leungit mah hiji, moal aya kamuliaan. Ilmuna mah pinter, ngajina mah hebat. Patul muin katalar, alfiah pake kakemu. Tapi akhlakna ceuleudeuh, kanu kolot main tebang bae, kanu aki-aki geus teu daekeun cium tangan acan. Padahal sanajan urang pinter ngaji itu aki-aki pangawan kebo bodoh ge cik sia, padahal mah wauh ka Allahna heula anu itu tuh. Kaharti ilmuna gagah akhlakna teu ayaan, moal aya hargaan mah. Ilmu jeung akhlak ibarat cincin.
pamer siam aja nah. Cincin ka haji ieu neng geus aya nawar 15 juta kamari ngan teu dibikeun jahang jeung curugna. Sebenarnya mah aing dak kesang ti seper jantung ya. Hareupeun Mang Santri. Ieu tenang Mang Santri mah lamun ngahalkan lain sul ada lain. Memang sakitu hiburan anak. Ulah salah ih santri kicituan ulah kayak speh meureun ieu. Mang atuh kumaha jeung santri sakit hiburanna nonton film nonton jaipongan doraka bener tak? Atuh mun sakieu hirupna ih. Alah ieu mah hitung karma ge baheula kitu ka kiai. Ilmu jeung akhlak ibarat cincin jeung batukna. Sanajan batuna batu berlian tapi cincina kokotna tina kalem rombeng kaleng kongwan dijieun kapanggih di jalan pajah hadiah ciki. Begitu juga dengan ilmu, sanajan ilmuna tabahur ilmuna rosa tapi celeudeg hareupeun mitoha wani muak. Kang hampurannya ieu mah pengalaman pribadi. Boga babaturan pinter ngajina. Haju mitohanat ya, masya Allah ku hayang boga minantu santrinya. Ya santri mah kanyut nage lain bisa pakai nyair bujair. Iya mah babasaan dusun. Katakan teh kawin mah meningkat santri mah kajenting teu boga pakaya dijamin barang mah moal kecewa. Hampura ieu nya into biasa bener mata dirada peuting teuing lain sosoheureun dikerok heula. Tadi mah geus pajah moal bisa ka diri acan sebab sumut ge para raid geus dahaya ngadahar tai-tai acan. Tingali kelek lelegok mang ya. Matakan mang ieu urang nyacahkeun akhlak urang ka Gusti Allah. Jasa bener nama wajar disebut arhamur rahimin tinu bager ge pangbageuran Gusti Allah mah bener ieu. Mitoha cenah bager kadang-kadang aya tungtungna aya cik paribasa mulus beuteung mantas dahar. Matakan ieu Mang Santri sing hade eta kula boga babaturan kos kitu. Ieu ku hayang boga minantu santri masyaallah tabarakallah. Mangyieunkeun pasantren pikeun minantuna atuh bapana mitoha lalakina nebangan kayu mitoha bikangna nyeunan bilik ai minantuna nu santri teh make sorban hejo tumpang kaki. bating teh. Eta urang mah ulah kitu Mang santrinya. Sok aya eta budak santri rasa boga mitoha bodoh. Ku bodoh-bodohna puake diamuan. Ya hampurannya. Sebab kula tadi nyaritakeun manakib almarhum Ama Haji Mahdi mah keur waktu hirup nek kondangan nu leutik nu gede datang be kacape. Nek hujan ngaririntik nek becek datang be hampang birit. Allahu Akbar. Pan urang aya nama lamun lempang dikolasikeun ai kira-kira balik tekor mah mending ulah. Allahu Akbar. Ya kadang-kadang eta rasa mitoha bodoh Kak, rasa mitoha bodoh ya. Eta cium tangan kitu daek aya eta. Kami toha sasalaman kieu bahaya dong salaman jeung RT cager Kak. Lamun aing boga minantu kos kitu dibentar ku aing tarangna. Ai golongan ahli Allah mah teu kawas kitu sebab ai ahli Allah mah jalma anu boga koneksi jeung Gusti Allah hatena rumasana gede. Nempo jalma budak ngora bengal insyaallah. Siama budak ngora bengal ge tara daek salat. Leuheung loba kesempatan keneh kumaha lamun umurna dipanjangkeun raju memeh paeh dibere tobat ku Gusti Allah. Leuheung siama ai aing kitu bae eueuh bae jeung ceudeuk eueuh bae jeung gegedeun matakan nu bodoh jeung nu ngarti teh saling membutuhkan. Kita itu masuk makhluk sosial guys.
Tolol aing ge sakola ya. Emang banget aing banget ruyuk gitu. Insyaallah. Tah aing mah ngomong kumaha ge pamenang lah. Kumaha sararia bae los. Insyaallah mimpi ngisi aing. Ibarat kalimat huruf juz'un faqirun, gak bisa hidup sendiri. Ti meletek nepi ka meletak, ti mulai megar nepi ka modar. Urang mah butuh ka batur. Sanajan pangkat nu ngarti, butuh kanu bodoh. Mata kanu bodoh kudu bisa ngahormat kanu ngarti, nu pinter ge nu ngarti kudu bisa nghargaan ka jalma bodoh. Lamun eueuh jalma bodoh, kiai magansa maganjuring. Bener teu? Bukti nama iya hawal ama haji nu capek manu bodoh iya daripada urang eta kintom ilu masang-masang tenda nu pinter butuh kanu bodoh, nu bodoh butuh kanu pinter, sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Dua-duanya saling membutuhkan. Kang punten ja'ala kadzakiron lahu, nu mantak ama haji geus 5 tahun pupus fotona di beng-beng di dieu jalma ti mamana daratang padahal mah becek, padahal mah pihulapeun, tapi kunaon datang ka dieu kula husnuzon, berarti ama haji termasuk golongan jalma anu tukang zikir ka Gusti Allah. Atuh hiji tak urang nyontoan kos kieu bisa diteladani urang akhlak abah haji. Pokoknya Masya Allah, tabarakallah. Ya aing mun paeh aing ngajarahan moal. Aing mesin paeh jadi bobongkong doang ting teh. Bating. Hampura teteh, ulama disebut al-mukarram disebut kege keur ceramah. Hampura Kak. Ajenton eta punten ulama di ieu sari aya hargaan ieu hirup aing mah pindah ka dieu bae kitu nya. Teh daek keket be ulama disebut al-mukarram teh keur ceramah di imamah haram jadah rarawoyan pamajikan can pernah nyebut al-mukarram ka aing. Bayawak dia kaina insyaallah nya aing pake cocokan anak. Can beras kan pamajikan ngangsihan kopi al-mukarram ngopi can beras paling sohor ge angkogan bener. Allah ja'ala kadzakiran lahu, berarti lamun hayang mulia ieu kalbu urang kudu nepi ka Allah. Pan urang mah si eling ka Allah eta situasional, aya muji mun aya lini. Urang mah aya muji mun boga kanyeri. Matakan diatur dina tauhid tentang ma'rifat. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan itu harus jadi modal untuk menjembatani usul ka Gusti. Fanzur ila nafsika thumma taqini lil alamil ulu تجد به صنعا بديع الحكام لكن به قام دليل العدم إلهي الفردوس أعلى ولا فهب واغفر ذنوبي فإن zambil. Dulur baraya urang kudu syukur ka Allah dihirupkeun di lembur. Aya keneh nu ngelingkeun ka Allah. Coba lamun hirup di kota nu dipikirana kontrakan hakanen ngeunaheun di lembur mah
boga duit 20.000 asal kebeli beas yang dahar jeung daging kasawan yang tutut. Itu lain bisa bayar. Coba saya hidup di kota, biar aku ngising. Selet 2.000. Bener dak di lemur bae tangising di wahangannya, nek di subuh hanyat penting tatu asal ikhlas banget. Di kota mah bedul orang eta tai ge 2.000 eta. Pengalaman pribadi mah ngantrikeun umroh ka bandara hayang ngising neangan toilet beres ngising aing dipenta duit tampilin ku aing cik aing polong tai-tai aing nu ngahujeun aing nu ngebek bau aing tangkurak dia ngeunah minta duit gelut jeung aing cik babaturan geus jik lah loba omong geure bere duit bara mang 2.000 bere poing 5.000 hampura ka haji pulangan aing ngising di beng ke jero. Urang mah di lembur aya keneh nu ngelingkeun ka Gusti. Di kota mah nu dipikiranna, ya nu dipikiranna kontrakan, cari makan. Allahu Akbar. Di lembur mah 20.000 bisa ke anak akan jeung anak incu. Di kota mah 20.000, jeung enom sabelah. Matakan untung jadi urang lembur. Aya nu ngelingkeun ka Gusti. Matakan tatanan hidup urang praktekna Kang, praktekna ye. Ieu mata ceuli panca indera hiji. Eta ku Allah. Dijembatani fangzur ila nafsika tsumman taqili eta sia boga mata ulah melotot nganggur nazru tempo nazar tingali pikiran wan nazari mah tajali ta'amuli wa aksuhu wa daruriul jali pikiran ku kakak jadi kakak nempo eta ulah ditempo doang pikiran pikiran tah iya teu kudu jero-jero eta beta di dinya ai mamang ai di dinya aja Allah. Ya Allah. Pikiran ieu awak urang. Lamun geus napakuran nu aya dina awak urang keemut kana kasaktian Gusti. Ka teu kudu jauh-jauh jeung modal makrifat mah. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan itu harus menjadi totalitas jembatan pikeun eling ka Gusti Allah. Punten, ieu awewe seueur lalaki seueur. Matana belah dinya, irungna belah dinya, bibirna belah dinya, ceuna belah dinya. Tapi nu aneh, kunaon ieu teh dikeun sarua ieu beungeut. Pernah teu kajadian balik hadiran pahili salaki aya we. Ija foto aing tolol teh. Kang, punten ya. Abdi jeung mamangnya, insyaallah nya. Batik nama batik Jokowi eta. Baju nama batik beungeut mah pikarunya. Ampura mangna, ampura insyaallah. Aya makhluk kos dieu nya. Mang hamburanya, hampura ya kukula dipake tamsil. Iya kasepuan hampura kula mau ngaji luhur-luhur jatuh hidungnya. Ima lan sahabat nu untuk lajuna malah. Abdi jeung mamangnya, jeung mamang ya matana belah dinya, ceuina di dinya, irungna di dinya kahandap sarua eta. Haju pecina di luhur lain dina kelek. Eta kunaon eta? Hasil rupana beda, geura ge dipoto. Beda lah. Beda lah. Kadang katembok kasep tapi pehewaeun goreng diresepkeun beda. Ku kitu bae ge nanaeuna sarua ditenduna lepah dinya tapi kunaon beda ku kieu bae ge nuduhkeun kana kasaktian Gusti pikiran ku akal sia nya ongko irung kami beda bae di pikiran lieur aing teu kapikiran geus balikeun ka Allah ngaranna makrifat la ilaha berarti nu gagah Gusti insyaallah sakitu doang. Matakan mang hirup mah lamun hayang tentram hayang tenang lain ku loba duit lain pamajikan opat hiji teh jelas laga hayang opat pamajikan hiji gede kahuru dong hilet cengkeh. Urusan mah mending jeung Gusti
Urusan mah mending jeung Gusti. Urusan jeung jelema mah dikasih hati minta ampela di deketan ngalunjak di bageran ngahutang mayar bentok. Keur teu boga duit mah eta mah beuh ngahutang eta ka warung belah ditu boga bae duit boro-boro mayar hutang balanja ge pindah ka warung belah ditu. Matakan urusan mah mending jeung Gusti. Urusan jeung jelema mah liar. Makana teh bobogohan mah jeung urang 3 tahun lebah kawin jeung batur. Ini soal perasaan, bro. Katakan urusan mah mending jeung Gusti. La ilaha illallah, 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 la ilaha la ilaha la ilaha sugan bae urang paeh keur Allah-Allahannya. Amin. Katakan kula tadi baraatul istihlal dibaca. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qaula la ilaha. Mudah-mudahan orang di akhir hayat orang, di akhir kalimat terakhir memeh ngalepaskeun nyawa orang diberi kesempatan ku Gusti Allah ucapkeun la ilaha. Amin ya robbal. Makana dulur sadayana di zaman kiwari teu aya deui cara anu paling bagus, teu aya deui cara iwal ti kumpulan kieu. Rek usaha ke Jakarta, rek usaha ke Malaysia, rek ngumbara ke Hongkong, wayakna ulah lepas di Gusti. Urang mah boro-boro rek ngabandingkeun awak jeung ama Haji Mahdi. Keheula ngabandingkeun kamuliaan urang jeung Syekh Abdul Qadir Jailani. Dina rangka elingna ka Gusti Allah. Urang mah kadang-kadang kusato bae ge eleh. Urang mah di mana keur barang hakan muji ka Allah Ta'ala. Bismillah ge henteu. Uap bisa gede geledek. Ih bener, ini tentang kita. Ima mau nyacahkeun batur, nyacahkeun urang. Mang, hampurannya. Ngomong deui diperkosa dia ku aing. Kang, puntennya keheula urang, ulah geura ngabandingkeun hirup urang jeung ama Haji Mahdi, ulah geura ngabandingkeun urang jeung Syekh Abdul Qadir Jailani. Bolehlah dandan urang gagah. Gagah dandan mah make peci haji, jam mukim di Mekah lagi 20 tahun ngangon onta. Bener dak eta horeng jalema mah teu bisa ditilai tina penampilannya. Teu setiap nu make jubah eta kiai, horeng di Mekah mah eta nu ngangon make jubah. Dan hampura eta ka hajinya ieu mah sharing bae aing sok tengar tidak eta di Mekah mah eta nu disebut gunung boro-boro tatangkalan jukut ge haram Allah. Di urang mah boro-boro gunung buruan imah tatangkalan jukut ge teu kakoren. Di sini ada embe, di sana ada embe. Ngan aneh angka jukut eta embe di Mekah lalintuh IDD ya jukut ngabadeg ulah-ulah embena nu ngarit nage kuru urang. Lamun cukup duit. Urang mah ulah geura ngabandingkeun jeung Syekh Abdul Qadir, ulah geura ngabandingkeun jeung ama Haji Mahdi, jeung sasatoan ge urang mah geus eleh usulna ka Allah. Urang mah teurab tilok alhamdulillah, rek mam tilok bismillah. Kayak jong ngebul keneh ge diheum. Pembunuh kuman. Katakan santri teu dekeun beunang ku kuman. Atuh kayona ge ngebul. Ngan santri baheula jeung santrina beda. Santri baheula mah pangrasa 3 tahun eta. Rian ge teu teuleug-teugan baheula mah eta. Nu ayeuna mah santri 3 tahun. Atuh ngageak macam katulungan ge. Ngan pemakaian nu beda. Nu baheula mah ayeuna mah eta. Atuh nu di aji mah hikam ihya. Aya baby kang lewat. Surak.
Ainu baheula mah tanyakeun zaman Ki Entob nya. Atuh ararapik baheula mah waro. Kajen tingker di luar masak aya bikang lain mahram lewat. Atuh kajero kobong nutupan pantau janela ngeun bilik barolok. Yuk hampura yuk rarasa awak urang. Mudah-mudahan puting ayeuna diketuk ku hidayah amin. Amin ya robbal. Ya bohong kadika sanajan urang kasebut pangkat kiai kasebut pangkat ustad bohong kadik boga pagawean goreng nu teu nyaho ku jalema batur ngahormat ka urang lain urang nu gagah Allah nutupan kana kasalahan urang bener bae bener teu kula bae ge hampura ieu di dieu mah pohara disebut al mukarram eta kadang urang salat subuh lamun lain inget kana peci hula teh ih beneran ka ih dek surgi besok ih bener. Ieu mah keur nyaritakeun kabodohan awak, horeng ieu kadang-kadang terjebak ku gelar, terjebak ku pangalam ti jalema. Horeng lamun dikolasikeun ieu jeung bawaeun balik atuh eueuh lah ku budak santri. Tapi santri geus robay lah. Santri aing lamun diudangkeun mah sarola teh diudangkeun mah. Mun diudangkeun, "Santri udang dia." Salat, molor bae. Mun kaji, tu kalaluan jeung ka aing lain sieun ka Allah. Aing ka jero ieu mah menang 10 menit ku aing diintip na kaca. Kareng santri aing keur ngarintip aing na kaca. Berarti eta ngaji mah ngaji tapi can aya kasadaran diri tah neangan ge nu sadar nu eling ka Gusti Allah neangan ge jalema nu sadar nu eling bahwa tiap detik Allah aya neangan nu sadar nu eling bahwa tiap detik Allah ningalikeun urang neangan nu sadar nu eling bahwa tiap saat Allah ngamonitor urang keur peureumna keur beuntaana Allah terangeun ka urang uningaeun ka urang sakecil apapun dosa kita Allah terangeun. Pan urang mah lamun di imah doang nu heueuh, eleng be bulan Ramadan kaluar, atuh di kebon dangdeur ngaliwet. Datang ka imah setengah genep, ciciduh, tereh maghrib bedul dia. Matakan jalma anu sabenerna mah jalma anu keur sorangan, akhlak kalajakna sarua keur waktu lobaan eta. Allah. Ulah ngarajacakeun Syekh Abdul Qadir, rasa teuing bandingkeun urang teh elingna ka Allah jeung binatang. Jeung lauk jeung bujaer. Bujaer mah boro-boro keur uli. Keur papajuh ge mah zikir bae Allah. Geura ge bujaer paraban make pelet Allah. Wajar mang hampuranya wajar eta lauk dimuliakeun ku Allah nepikeun aya hadis Nabi aya bahasa kieu man kharaja yuridu ilman yata'allamuhu jalma anu kaluar ti imah masing-masing ngadatangan kana tempat pangajian niat ngaji niat hayang boga pangarti niat nambahan ilmu kos kieu jaminan ti Gusti Allah tilu perkara nu kahiji fatahallahu lahu baban ilal jannah pikeun eta nu daek ngaji bakal dibukakeun pintu ka surga blang-blong. Nu kadua wa farasat lahul malaikatu aqfaha engke di yaumil mahsyar di saat terik matahari luar biasa panasna jalma-jalma nu tukang ngaji dispesialkeun ku Allah moal kapanasan sebab bakal dipayungan ku jangjang malaikat. Dua nomor katilu wa sallat alaihi malaikatus samawati wa hitanul bahri jalma anu sok naik ngadatangan ka pangajian dijamin ku Gusti Allah bakal dipangmantuankeun istighfar bakal dipangmentakeun hampura dosana ka Gusti Allah usaha kabeh malaikat nu aya di luhur langit wa hitanul bahri jeung ku lauk-lauk nu aya dina lautan. Pertanyaanna garis bawahi ieu kunaon Allah percaya keneh ka lauk daripada ka mamang kitu be. Ih bener ya. Kunaon Allah percaya keneh ka lauk pikeun mang macakeun istighfar nu tukang ngararaji lain ka RT kitu sugan ka jaro kitu. Jamana mah 2 periode misalnya. Tapi kunaon ieu lauk? Ada apa dengan lauk? Ternyata di antara amalan lauk
anu istiqomah ka Gusti Allah eta sungutna Allah Allah Allah. Ih, tolong sungut adong bujair aja. Berarti ieu ki entog urang ku bujair ge eleh. Eta sok ngabandungan akuarium be. Padahal mah akuarium eta 30 cm kali 30 cm. Sapopoe di penjara di dinya teu bisa keluar. Teu bisa ka Panyandungan, teu bisa ka Cisonggom, teu bisa ka Maja. Kalah nu boga imana nu aprak-aprakan ka Maja. Lieur nagih hutang teu bebeunangan, stres. Datang ka imah, nempel lauk dina akuarium, garak-garak. Aisyah nu hirupna bebas bisa ka mamana, stres. Ubarna nu di penjara pan lieur. Berarti walaupun jasadnya terpenjara, tapi kalau kalbunya koneksi dengan Allah, hidupnya akan bebas merdeka. Ini kenyataan. Allah. Teruskan yang ngajina. Ente penting teuing. Katakan ieu mudah-mudahan urang kabeh sing jadi ahli Allah, nu tukang emut ka Gusti Allah. Ulama husnudzon Kiai kajeun teuing abdi henteu gunem catur jeung almarhum, insyaallah husnudzon ieu almarhum termasuk anu zakiron lahu, anu tukang ahli zikir, ahli emut ka Gusti Allah. Matakan sagelage kudu jeung ilmu namangnya. Ayeuna urang salat gagah. Aduh. Pokoknya mah bener dak ya. Lamun urusan jeung santri mah kudu gede kasabaran, bener. Oh bener. Matakan kiai nu aya dari ya. Kurang urusan santri salapi kurang-kurang sabar mah mentak edan. Atuh lah, insyaallah nya misal hirup beda. Insyaallah tabarakallah. Santri mah pan ararane lah. Usum hujan, panon poe moekeun sempak luhureun kastrol. Atuh pan meureun, beus poe, tilu poe. Pan santri mah lamun ngaliwat sok disekep. Make anti rapot, bolongan becus be asep. Tutup ku sempak beus, ngablak. Allah. Nah, hiji puntennya nu mantak ama haji dimuliakeun ku Allah sebab husnudzon pula keur hirupna zakiron lahu tukang emut tukang zikir ka Gusti. Nu kadua jalma nu dimuliakeun ku Allah cirina wa ja'alaka mazkuran bihi ilhaqqaqa nisbatahu ladaika. Jalma nu dimuliakeun ku Allah cirina ya cirina atuh ulah nepot tina tongkrong mobilna, ulah nepot tina tongkrong jugjruganana dangdana teu bisa kitu. Jalma mah teu bisa ditempot tina dangdan, teu setiap nubukna gondrong eta culik. Buktina mamang gondrong santri daek ngaji mending keneh buk gondrong santri daripada nu botak tukang ngadukun kotok. Belum tentu yang banyak tatonya itu penjahat. Bawa malain tato hapur ke pantek gelap. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari cara berpakaian, sebab gudanggaran ge eusina rokok lain uyah. Teruskan ya ngajina. Insyaallah. Hei. Wa ja'alaka mazkuran bihi. Lamun jalma dimuliakeun ku Gusti Allah cirina setelah wafat diomong-omong kabagusana kudu hirup. Ulah kieu be untung si eta paeh potok aing aman. Boh eta mah selebek be eta. Uyuhan paeh teh jadi congcorang ge. Ieu mah wa ja'alaka mazkuran bihi. Ieu saenggeusna maot diomong-omong kahadeanna buktina yeuh dihaola
ilhaqqa nisbatahu ladaika nu mantak eta nu hirup nyacahkeun si eta padahal mah geus paeh diomongkeun bae ka hadeanana berarti Allah resepkeun ka eta jalema. Paham? Allahu akbar. Pan loba jalma keur waktu hirup katojo rame geus paehna reup bae keboge teu nieun ngising di kuburanana. Matakan nempo jalma mulia mah tingali sabada wafat tempo sabada paehna tempo paehna. Pun citak. Semua kade. Eta lainnya nembalan hulu sia. Dia mah babangoakan di hartian, kotok mah aya hartian juring. Apron kotok, kuliah kotok, kabeh manfaat. Cokorna bisa pakai nyieun imah sia, cokor hayam. Katai-taina nyurubuk aceh sia. Ai tai sia bisa pakai nyurubuk? Entah. Kabulu-buluna bisa pakai kamoceng, karuhan dagingna mah tah kusia tah dibagikeun tah. Insyaallah kotok. Pak, katakan jalma mah nempo kamuliana tempo sabada pae. Keur hirupna mah biasa pae. Ai geus pae ku seungit, loba nu ngomong ka hadeanana, loba nu jarah ka manehna. Aya jalma keur waktu hirup rame, saya mah teu wanang mual kayaknya. Geus paeh les bae malah beja memeh 40 cenah jadi bobongkong ting torek. Man lam tazhar karamatuhu ba'da wafatihi kama kanat fi hayatihi falaysa bisadiqin. Urang mah yang ngamulian anu asli bae. Ya, ngeukeun ya. Man mata minal ulama'i was salihin allazina kasura dzikruhum lahu yubqas sana'u alaihim wala yanqati'u dzikru wa keheula wala yanqati'u dzikru wa du'a lahum. Cikeun dengekeun lamun aya jalma maot di golongan jalma soleh, di golongan jalma berilmu, cirina keur waktu hirup tukang zikir ka Allah. Salat daek, ngaji daek, ba'da salat la ilaha illallah geus tara katinggalan. Manggih nu pianeh subhanallah. Pidorakaeun astagfirullah, manggih kanikmatan alhamdulillah. Kitu beta sungut teh ka jeung kalbuna. Las me pae. Yubqas tada'u alaihim. Janji Allah akan dikenang kebaikannya oleh manusia yang masih hidup. Nu hirup eta nya caca kahadean eta yubqas tada'u alaihim. Allah akan mengabadikan kenangan baiknya semasa hidup akan dikenang oleh orang-orang yang masih hidup. Tadi bege cacahan ama haji macana masyaallah tabarakallah. Pagaweana ngoji be ka mamana eta pat kahadeanna. Wala yanqati'u dzikru wa du'a lahum. Janji Allah tidak akan pernah putuskan doa tin waktu hirup. Jalma nu hirup ngalir ka kuburan manehna. Keheula dong-dongon mah. Anak incu putu jeung santri-santri nu pernah dipagahan ku ama haji. Yakin ba'da salat tawasul hadarat pateh dikirimkeun ka ama haji. Bener teh? Satahun sakali geus ngalima kalian ieu hal. Urang ngayakeun zikir bersama ngarayakeun haul almarhum. Berarti husnudzon keluarga. Ieu ama haji geus dimuliakeun ku Gusti Allah. 2 makana ka kullu nafsin dha'iqatul maut. Paeh mah geus pasti. Jadi paeh mah hukumna wajib eueuh nu sunah. Urang nyaho isuk nyaho page tonengnya. Ayeuna diwedakan. Aing ngimpinan gitunya. Insyaallah tabarakallah. Ya makanya ya dulur hampura. Yuk biar kita dikenang setelah wafat baik-baiklah kehidupan orang, akhlak orang dihadekeun neng santrinya, neng santri ulah pinajiseun. Allahu akbar. Nya tetehnya mudah-mudahan meunangkeun ka mang santri. Pan aya samazhab mah ya sa ideologi. Teu boga duit, rumah tangga, puasa,
Tuh siapa bejaan sesorongohan pan puasa sunah mah bisa niat qobla zawal memeh dohor nu penting can barang hakan ti subuh meletuk. Neng boga kejo no puasa datang maghrib neng boga kejo ente ayo ke masjid babarengan lain berjamaah buka keran ke kemuk. Datang ka peuting teh neng lapar boga duit ente kami toha isin baca kulo 10.000 pan ketuduh lepes isuk-isuk paeh kuburkeun kawin deui. Awas, jangan mengeluh karena hidup miskinnya. Ulah mengeluh, nu penting narima dina hate. Sanajan dahar jeung belum peda, lamun hate jeung pamikiran tenang, insyaallah kana awak jadi kieu. Ieu dong sempol ayam aing ge. Ieu mah lain ditu bajuna gede teuing. Sanajan dahar jeung daging kebo, hate jeung pamikiran teh tenang, mikiran salaki kawin deui, nu aya daging beak pake ngalamun. Paham? Geus. Nu penting mah urang dibere qanaat tumarima kana pamasihan ti Gusti. Tah haje batur mah imah gedang. Aing mah tiba imah bilik. Senang imah bilik mah kardang teu kudu meuli kipas buka bilik salembar kita begagang. Tah haje aing mah imah tembok tapi bata beureum can kateplok. Elas bata beureum janu gagah ge imah 3 tingkat paehna masuk kana tanah beureum lajuna mah boga imah bata beureum hitung-hitung latihan paeh be. Seberapa besar cara penerimaanmu akan takdirnya. Manusia hanya punya harapan, tapi takdir punya kenyataan. Saya tak Gantarawang. Bapak Nira. Dak iya nu hadir lain jelema kabeh gitu. Mangnya sing hade mumpung urang keur ngorakeun sebab umur mah ibarat dapuran awi butuh lalab iwung nu diala. Makana sing bener sia mesti diala iwung. Ngomong iyo. Eueuh jeung tali hinis nu diala, eueuh jeung tihang nu kolot nu ditebang umur mah ibarat daun kalapa teh setiap nu murag baralak urang rek hajat pajanur nu koneng nu diala. Ulah ngarasa ngorakene, umur mah tak mengenal usia. Kamari di lembur embe paeh mihir anu ngangon. Ya makana teteh ulah ngerasa ngorakene. Ja ibadah mah mumpung keur ngora tanaga gede kene. Ieu abdi mah ngorakene, lebak kene lalampahan engke bae. Teu bisa kitu. Kamari aya ibu-ibu anak karak hiji beres dahar tepuk ka kalepakan nya paeh. Geger sakajarwan kamari mah cenah mau motor kene ka pasar ayeuna paeh ku aneh. Teu aneh, nu aneh mah kamari paeh ayeuna mau motor ka pasar. Mamang nya sudah datang ke lebaran mangnya. Eta mamang cenah rek pae ti heula kula mah ridho. Guys, 2 ciri jalma nu tos dimuliakeun ku Allah sabada wafat kahadeana geureuh kasolehanana amal hadena diomong-omong bae kudu hirup. Berarti eta ciri jalma dimuliakeun ku Gusti Allah. Sok urang pilihan nu mana tah? Nu katilu wa ja'alaka mazkuran indahu fatammama ni'matahu 'alaika. Jalma anu geus dibere kamuliaan nomor katilu cirina ku Allah diomong-omong bae payuneun malaikatna. Gusti doang Kangjeng Nabi Muhammad matakan cik Gusti mata zukirta mad di mana aing disebut ngaran aing ngaran siage pasti disebut bukti la ilaha illallah pasti ujungna Muhammadur Rasulullah. Ke atas mah asyhadu alla ilaha illallah pasti ujungna wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tingali Pak dengan konsep tingkatkan ukhuwah Islamiyah rasa mahabbah yang tersirat terkenang terhadap ulama. Tuh ku nempo urang manakibna almarhum timbul kesadaran ieu hirup orang ulah barang pajuh bae neangan hakeun neangan pakaya bae. Orang ieu bakal hirup. Ieu aing geus paeh bisa kieu tah henteu tah. Pokona masih hade aya namanya tanah geus mararahal. Tingku bating urang boro-boro dihaolan ku anak incu. Buah mata nuh urang dijual ka Citra. Masya Allah. Mudah-mudahan geus urang mah anak-anak urang masing sarolehnya. Sing ala leujreug. Masya Allah tabarakallah.
Pancacahan jeung tetangga ge sora aya anak baragus mah. Teh abdi mah alhamdulillah kajenting teu boga pakaya anak mah kabeh jara radi. Nu hiji angkatan darat, hiji angkatan laut, nu hiji angkatan pakaian ya hujan. Ipunten ka, ipunten. Sagala ge nu ditanyakeun anak tuh tadi kula nanyakeun. Langsung bae, ieu amah haji boga anak sabaraha? Tuh laju kitu bae anak. Di mana lagi ditahkeun anak. Ieu panggih di pasar jeung baturan es teh geus heupeul teu panggih. Nanyakeun anak, "Weh anak sabaraha?" Ngaleuya. Sabaraha anak? Ayeuna mah 10 nya sahiji, ai kitu nu sarapan beak lagi diborongkeun pake nyeun imah. Senang tah hirup. Anak, tapi itu saeutik anak anu nilakakeun ka indung bapana. Tapi insyaallah ya anak-anak almarhum sadayana ahli-ahli ilmu insyaallah ngajadi tatambahkeun pahala pikeun nu jadi indung bapana. Amin. Ya, urang cekapkeun enggak usah kitu bae, mudah-mudahan aya manfaatna. Mudah-mudahan urang kenging kamuliaan ti Gusti Allah. Sakitu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.